warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala ala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'ul ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anu kupri baros dipika hormat Al-Habib Rifki Al-Idrus anu masih di perjalanan. Anu kupri baros dipika hormat Al-Habib Muhammad Al-Khab anu kupri baros dipika hormat para alim ulama, para kiai, asatid wal asatidah. Anu kupri baros dipika hormat Bapak Kubu Desa Parakan anu diwakilkan ku Bapak Sekretaris Desa. Anu kupri baros dipika hormat para bapak, para ibu, hadirin sadayana. Mugia urang sadaya dipasihan keberkahan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Langkung tipayun hayu urang sasarengan panjatkeun puja kadat anu maha kuasa. Panjatkeun puji kadat anu maha suci. Anu parantos mamparinan kanikmatan ka urang sadaya. Sehingga urang tiasa kempel ngariung paamprok rai dina raraga walimatun nikah Aa Ahmad Ibnu Habab putra kadedeh Bapak Haji Nurdin miwah Ibu Haji Icih ka Neng Tini Wartini putri kadedeh Bapak Tayyim almarhum miwah Ibu Sofia. Mugia anjeunna dipasihan keluarga anu sakinah mawahda warahmah. Amin ya rabbal alamin. Salawat sareng salam mugia tercurah limpahkeun ka baginda urang sadaya Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina, para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, khususna urang salaku ummatna. Hadirin sadayana anu kupibados dipika hormat, pribados kapancenan janten panata acara kukituna bade ngaoskeun susunan acara dinten wengi ayeuna. Acara pertami pembukaan, sambutan mangrupikeun acara nu kadua. Acara nu katilu pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Acara nu kaopat pembacaan Maulid Nabi sareng acara nu kalima tablik akbar. Hadirin sadayana supados teu nyangkolong kana waktos, hayu urang sasarengan buka acara ieu kalayan ngaos suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kullatin sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara salanjengna nyaeta sambutan anu bade didugikeun ku kersana Sekretaris Desa Parakan di haturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Langkung tipayun hayurang sami-sami manjatkan puji kali syukur kadat anu malahur nyata Allah Azza wa Jalla. Numan alhamdulillah parantos masihan ka urang sadena mang pirang-pirang kanikmatan, terutama nikmat iman, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga orang sadayana tiasa ngalengkahkan sampean orang sadayana ka ieu tempat. Pamudah-mudahan drap langkah orang sadayana ia dicatat kangge salah sahiji ibadah amaliyah orang sadayana di payunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat kali salam pamudah-mudahan dicurah limpahkan, dikocor gelontorkan ka pangkonan urang sadayana, junjungan urang sadayana, Nabi akhirul zaman, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin senarang tabiatna, pamudah-mudahan dugi ka urang sadayana anu ngangkeun salaku umatna beh diteuna mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaat di mantena jaga di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu ku pribados dipihormat para alim ulama, tokoh masyarakat, BPD, LPM, Bapak RT na, oge Bapak RW na, sadaya tamu uleman, oge Jamiyah Sholawat Himatur Rasul, keluarga besar Bapak Nurudin, miwah Ibu Icih sakulowargi, sadaya anu hadir di tempat, mudah-mudahan orang sadaya dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Simkuring salaku pemerintahan desa anu paling utama, simkuring ngaturebununkeun kasadayana. Oge khususna ka Bapak Haji atanapi Sahibul Hajat anu parantos tiasa menyelenggarakan Tabligul Islamiyah siraman rohani. Pamudah-mudahan amal kasayan Bapak Haji atanapi Sahibul Hajat ditampiku Allah Subhanahu wa taala sehingga dilipat gandakeun rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna urang sadayana hayu regepkeun kangge menyimak tausiah-tausiah ti para habaib urang sadayana. Oge sholawat-sholawat anu bakal dilantunkeun ku urang sadayana. Pamudah-mudahan urang sadayana uih ti tempat, mudah-mudahan dilunturkeun sadaya dosa perdosaan ku Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna simkuring ngahimbau ka sadayana ka hade anu teu acan nyata rompokna ka hade bising teu acan dikaronci, diingat-ingat bilih aya nu kajadian nu teu dipihareup ku urang sadayana. Oge salajengna simkuring ngapunten tina sadaya kalepatan uga kakirangan ti pribados. Hapunten Bapakku tetiasa hadir manawi anjeunna nuju aya kepentingan keluarga keluar kota, mudah-mudahan tiasa ngamaklum kadas kasadayana. Manawi leresna ieu kadalisan ti pemerintahan desa oge kalepatanana simkuring anu nyampekeunana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka kersana Bapak Sekretaris Desa Parakan. Hadirin sadayana anu kupribados dipikahormat, saha jalmina anu ngaoskeun Al-Qur'an sareng anu mirengkeun Al-Qur'an maka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ku kituna hayu urang sasarengan simak pirengkeun aosan Al-Qur'an anu bade diaoskeun ku kersana Al-Ustad Rian Amiruddin, Vokal Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka anjeunna disumanggakeun.